waharaja samait eta aya nu bauna karena panyakit, aya nu bau teh karena dosa. Loba jasa mait seger buger tapi barang hos kaambe langsung. Aya nu memang boga panyakit borok eta matina panyakit, tapi aya nu panyakitan jadi sengit. Kitulah urusan mait aya rahasia. Ieu mah lamun teu gegeran dikubur ambreng-ambrengan maning kubur ti peuting keneh. Khawfin min syiddati harin alal musallin ad-dawawadi saking sangat panas ingat dasawang kang nyolati kabeh mun teu gegeran dikubur ti peuting besi kaburu berang. Sedangkan berang panas saya 70 derajat. Wah, tawa boro 70-50 derajat geus para kuari di Mekah 43 derajat panas. Daya digegerakeun peuting khawfin min syiddati zahamin ad-dawadi saking sangat zaham. Itu dedesegan wah hasan namun diisukeun pohara teuing au khaufin nuqi fitnatin ad-dawawadi min nuqi fitnatin saking tuniba fitnah gegerakeun tama peuting-peuting ya hadza utawi kila iki rakhasa kodufina teman-teman dan pendem ya kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan ing dalem wengi. Kangjeng Nabi dipendam naungi tilu dinten Kangjeng Nabi terus-terusan nyalateuna saurang-saurang lantaran nu layak ngimaman. Terus awewe ge nyolateun terus wengi terus dipendam. Dua final Imam Ali lan den pendem sabah wa dafanal Imam Ali lan mendem sabah Imam Ali Fatimah taingi Siti Fatimah radhiyallahu anhu muga nilar benu sallallahu saking Ali lan Fatimah lailan dalam mengi Sidina Ali waktu nguburkeun garwana yakni Siti Fatimah peuting lantaran ieu walah lamun diberangkeun moal salah zahmah moal katahan ujianana dedesekanna jelema di peuting langsung wa dufina sahabat as-siddiq wa dafana sahabat lan mendam sapa sahabat as-siddiq ing Abu Bakar Siddiq lailan dalem bengi. Sahabat ngubur sina Abu Bakar Siddiq peuting deui lantaran wah moal katahan. Ya hadis Ibnu Abbasin lan iku teteping dalam hadis Ibnu Abbas utawi anna Nabi satuhune Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala iku manjing ya Kangjeng Nabi gobron kuburan lailan dalam bengi. Jadi hadis Ibnu Abbas Kangjeng Nabi kantos nguburkeun di peuting fa usri jalahu maka den hurungkeun apa lahu kade Kangjeng Nabi apa sirajun lampu kupoek di lampuan bakhadha min kibalil kiblah maka ngalap ya Kangjeng Nabi saking arah kiblat ku Kangjeng Nabi diarahkeun ka kiblat naona lampuna raqailan hale ngucap rahimakallah in kunta la'awan itu mait di kiblatkeun dicorongan ku Kangjeng Nabi bari Kangjeng Nabi ngadua rahimakallah muga ngarahmatan ing sira sapa Allah in satuhune kalaguan kunta iku ana sira la'awan ku yakti kang akeh babalike maring Allah. Gitunya adalah la'awan talaan turkang akeh macan lil Quran kadue Quran anjeun majelas loba babalika Allah jeung loba pisan maca Quran akhrajahu Tirmidzi uswatukeun ing hadis sama Imam Tirmidzi Golalan ngucap Tirmidzi hadisun hasanun teh hadis iku hadis hasan
hadza wa qad sabata bi hadis Uqbah bin Jabir tawi kila iki kaulilan teman-teman tegak tapi hadis Uqbah ing dalam hadis Uqbah bin Amir apa anahyu nyegah anidak di saking mendem biawqatul salasah ing dalam sakehe waktu kang telu ulah cenah dina waktu nutilu yumayya indatul syamsi suji ing dalam nalika muncul sarangenge waktu karohah ulah dipakai hatta tartabia malah narima munjuk ya syamsu jam setengah genep ulah kitu kene jam genep ulah kelewatkeun datang ka waktu duha wa hina yaqumu qaimun zahira hatta tazula syamsu dan indal waktu jumeneng apa kang ngadege waktu panas malah ringsir apa sarangenge waktu manceran ulah ngubur makruh wa hina diribu syamsu waktu ni condong apa sarangenge lil guru bika dua guru bidah hatta taquma malah surup ya syamsu pas pisan azan maghrib dik azan 10 menit atau 15 menit deulah ke lewatkeun heula nya jadi ulah mendem dina waktu-waktu nu eta bagan nyalaten ge teu bagus teh di waktu kos kitu teh lamun ngahajakeun kadinya ngahajakeun dek di waktu eta nyalatenan makruh nyalatin ge sarua kecuali memang kabeneran waktu eta disolatkeun mayit teh aya nu diantep bae kira disolatkeun ke bae jam genep isuk-isuk makruh ulah teh ieu mayit teh kira dikuburkeun disolatkeun nang ke bae pas jam 12 ulah nya ulah ngahaja-haja kos kitu ulah kecuali mayit kitu siap dek dikubur pas keur dipanggul jam 12 urang aya dieu ke turunkeun heula urang nyalateun heula oh masalah kabeneran kumpulna jam sakitu teu diseja-seja urang salatkeun ayeuna we oh masalah ngahajakeun mah di waktu-waktu nu tilu ieu makruh at-tahlilul lafzi utai kilaiki kurayan kang bangsa lafaz dan baru maudzakum billail teh iku nahyu utai nahyi tanzih kumedakeun kan wa tanzih aya nahyi tahrim aya nahyi tanzih indah haqqo dararun maka lamun yada apakah madaratan kana nahyu maka ana apa nyegah li tahrim ikut pada tahrim namun memang darar napuhara li tahrim Seluruh muslimin wa ta'ala hadis iku dalam muslim malabduhu dalam pada hadis iku anna nabiya saduhuna kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khotbah iku mituturan kangjeng Nabi yauman dalam hijidina pada karo kan nutur kangjeng Nabi rajulan ing wong lanang min ashabihi kang dados saking berang-berang sahabat kangjeng Nabi iku bidau kang mati rajul wa gufina fi qabnin ghairu tairin dan bungkus rajul dalam bungkus kang ora nyampurnakeun bungkusna kurang dikaluhurkeun suku katingali dikehandapkeun sirah katingali dupina dan pendemnya rajul lan dengungi wa zajara lan nyegah kangjeng Nabi ayu kubara rajul nyanta dan kubur sapang lanang hadza saleh malah dan salati heula apa ing atas rajul ka dikuburkeun lamun jan salati illa yadrul insan ila zalik angin endah madarat pemanusia maring mangkono-mangkono dap nulailan bido de aya mata kufina bigamin gari tailin aya hakirin gari kamil satri tegese kang hina kang ora sampurna nutupane netred wah gubiro lailan ya dupina lailan nu bagus mah dupina lailan heula kakara kubiro lailan di awal itu salah cetak zajarat khosoma nyaram kangjeng Nabi wa nahara nyegah kangjeng nyentak khosoma dua dahar ayib bararajul ila yadura ila antaguna angin dana hunaga ikut tetap dalam kena bangkonon daruratun danyatun lidalik apa darurat kang ngajak maring mengkono dap nulailan santri mengaji gitu ngene tenang perasaan tinggal utuhnya kalau kita bayi ngaji kemana jadinya oh keuntungan santri gitu tenang ya nama pagon ya nage bangun kos nunyore padahal teh
pikul hadis utai lagi ku biji hadis hiji karohatu datni utai kang awaliku dan makruhkeun ngubur lelan dalam wengi makruh sugana mazina taksir sakiraana yadap nu lelan iku teping igung god sangka PPK yakil mayit dalam hak mayit bidargi sholah alaih kalau ninggalkeun nyolati kados mayit wa adami ihsanil kapilan orang ngabecikakeun bungkuse lamun ti peuting hiji beusi nu nyolateun lah geus teu kudu sholateun urang kubur peuting-peuting wae beusi kos kitu ngadawa geus lah peuting ieu geus ulah ditalian-talian ajan cenah ieu pocongna beusi kos kitu doang tetep nu rapi geus teu kudu cenah sirah nama geus teu kudu dibungkus atuh kumaha mun nyana hudang ge woi aing kunaon teh dibungkus geus ya beusi kos kitu doang. Masyaallah, 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 masyaallah. Urang aja nyarita-nyarita mayit teh aya sieun we padahal mah nyana hudang mah naon mah. Tapi tetep sieun.